Assalamualaikum gantangan. Ieu sareng Panawati indung Anjeun. Waalaikumsalam Bu. Tos lami teu pependak. Kumaha kabarna di Walanda Bu? Wamu sehat? Alhamdulillah sarehat. Ieu wamu rek uwi ka Bandung sareng rencanana mah bade ngalanjutkeun sakola di sakolahan nu sami sareng Angel. Oh gitu, nyantos atuh abdi bakal ngajagaan wamu di dieu. Tos lami oge abdi teu pependak sareng adi-abi bakal abdi pastikeun wamu teu kunanaon di dieu. Nya tos engke wamu bakal angkat Enggi ka Bandung. Ibu minta tolong we Anjeun ngabereskeun sagala administrasi sakolana wamu. Pastikeun manisna akur sareng Angel budak Anjeun. Satu aksana mah hatur nuhun sareng hapunten Ibu teu tiasa manggihan Anjeun sabab aya kene urusan di Walanda sareng Bapak Anjeun Siliwangi. Nyatos Bu, salamkeun ka Bapa di ditu. Mugia Ibu sareng Bapa sehat. Nya pasti Ibu salamkeun. Hatur nuhun nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Darama. Alhamdulillah. Ayeuna lanjut kedatangan murid-murid di Walanda. Sok perkenalkan diri Anjeun. Nama abdi wamu, abdi ti FSS Victory itu Belanda. Salam kenal. Sok kamu bawa calik sareng dia. Wamu, kenalkan nama abdi Adia. Abdi wamu. Ngomong-ngomong, Anjeun pasti bahasa Sunda. Kamu abdi teh di Belanda 2 tahun eskul Sunda. Jauh-jauh di arunamnya mana ke Saleko
Isu kan orang praktek nyaeta ngajian cupes jeung feeling diplomat. Ih, kurang kesan ke suami, apa tuh mana pesan kalau anak? Kamu lain aja jeung si Andi aku kieu deukeut. Karek dek emak, kumaha isu perjalanan si Wamun oge dina S2. Satuju. Kayak isu orang bawa alkohol imah menurut bapak orang. Oh, satuju. You know, aku teh mah. Abdi nuju berkelana cu. Ayeuna abdi saep ongkos jeung saep dahareun. Nyata satu bapak. Kayak nama ada orang obrolkan kira di dekat. Banget pak, masuk kalau kan? Ada ini. Banget pak, saya Kenalan cu. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous la fête va enfin commencer. Sortez les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau destin. Une vie à me cacher et puis libre enfin le festin est sur mon chemin. Une vie à me cacher et puis libre enfin le festin est sur mon chemin. Hatur nuhun cu. Ih pak, abdi teh ya banget. Tapi bapak teh kadang ngeliat Alhamdulillah hatur nuhun cu. Abdi bade heula. Mangga pak. Hatur nuhun cu. Assalamualaikum. Mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. Halo, nama saya Budi Setiawan. Saya seorang trader profesional.
Semua yang Anda lihat ini bisa saya raih dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sanes abdi, Bu. Saya buktos di kantong anjeun. Ini sanes miras abdi mah dipitah, Bu. Asli, Bu. Saya, Bu. Anjeun ibu sekolah saminggu, sareng laponna ibu kirangan. Wamu. Pada ngiringan oke. Mau masaknya. Ya lumayan, meh anjeun dianggap di sekolah. Emangnya di sekolah mana? Kenakeun wasta abi cika abi nyawara bertahan di SMK swasta 320. Ya, wasta abdi wamu sam kenal ya. Cobaan we heula aos janten budak kakoncara. Nun sarana. Kayak abdi coba sih. Nyata satu kawenya pepenak di situ.
Adi ya? Aya naon ya? Abi hoyong ngawartosan. Ngawartosan naon? Ini abi mimpi anjeun ngalarang ketemu sama kandungan. Tuluy abi ngali di buah batu. Di saat si batu eta teh aya cari surat. Halo, kamu? Kamu? Tadi Buka pedang sia. Kela. Anjeun di bumi abdi ya. Nah, abdi bisa di dieu. Kan tujuan abdi bari berburu. Abdi tos nyaho tujuan anjeun ka dieu. Nya nama anjeun istirahat we lah nepi sagar. Kayak tos sagar urang mulai latihan. Lomba pada dimulai, perkenalkan wasta Abi Yosef Raden Abi ti Lembang. Waktos aranjeun ngan sajam jeung tong hilap anu dipunten nyaeta tampilan masakana sareng rasana. Siap, chef. akhirna datang oge.
Beliau bakal nemenan anjing dengan saudara dengan kakek anjing dapat berdua. Mangga pisau ieu lamun anjeun tos KPP. Ieu pisau lain semerang pisau. Ieu pusaka ti leluhur abdi. Kapayeun peserta nomor 1. Cikanya. Cikanya. Kajian naon ieu? Risol becamel. Enak euy. Palingan juara wae nya. Nomor 2. Misep. Hideung ieu bunga. Peserta nomor 3. Ada naon nih? Barbecue atau barbecue phone. Masakan dulu sebelumnya. Non. Mana didiskualifikasi? Peserta terakhir. Anjingnya Deep fried vegetable fritter with wing chili. Abi ayeuna bade ngumumkeun pemenangna. Pemenangna nyaeta Waduh,